Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sareng abdi Iza. Dinu dinten Sabtu ieu kaping 20 Februari 2021. Abdi bade nginformasikeun warta anu mangjudul Mang Ratus Imah Cingsed Kacahan. Mang Ratus Imah di Lelawak Cingsed Arca Mani, Kota Bandung, Kacahan, Balukar Walungan, Cirongreng, Limpas, tipoe Salasa sore kamari. Tapi ka poe Rebo isuk-isuk, eta caah masih ngeum sawatara imah warga. Antukna, warga teu bisa kamana-mana. Dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina ka jeung dreuna. Tapi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeum sawatara imah warga. Sanajan kitu oge, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm. Satu tas patugas dinas bina warga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompa. Ajan caina ngorotan, kegiatan warga ti Lelawak Cingsed Arca Mani Kota Bandung masih kateung. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjug ka pamanahan warga masih diblokir. Tur kakeum, sawatara kendaraan ge jalana kapaksa muter. Tur dipahi ngajalajar ka pamahanan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeum, mimiti meresihan imah katut harta bandana. Warga Cingsed Arca Mani Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cirongreng anu kiwar geus deer. Eta caah anu ngeueum imah warga hayangna teh ditepung tina limpasan walungan Cirongreng. Samalah tanggul walungan Cirongreng kungsi rempong tina 2 kali. Eta caah anu Mang Ratus Imah warga di Cingsed Arca Mani Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe Malaperbo, Balukar Walungan Cirongreng, limpas satuntas hujan gede nu narajang ka eta Lelawak. Sakitu wae anu tiasa simkuring haturkeun hapunten bilih aya kalepatan anu teu enakeun tinu perkataan atana pikeun manah. Abdi mundur oge tinu warta ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Go.